Jadi eta tah biangna bencana teh aya nu ngondang. Maaf, Sunan Gunung Jati pernah ceramah di harapan santrina Syekh Syarif Hidayatullah dina hiji waktu Indonesia moal eureun dilanda ku bencana. Lamun nu ngondang eta bencana geus aya di Indonesia. Santrina naros ka Syekh Syarif Hidayatullah, saha Syekh anu ngondang eta bencana teh? Hiji, lamun geus loba jalma pararoho ka Allah, loba jalma sombong ka Allah, ari ngangkat 2 sak semen dipanggul ku sorangan mah sapangkuatna, barbel besi 100 kilo diangkat dengan tangannya merasa paling kuat. Tetapi banyak sekarang orang yang kuat seperti itu gak kuat, cuma bawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, geus loba ayeuna mah teu kararuateun. Bener teu?